tadina takwa ka Allah cek Kangjeng Nabi saha jelema anu tepati-pati ninggalkeun hiji perkara maksiat sieun ka Allah kecuali bakal diganti ku nu leuwih bagus. Tadina makan manehna nek maling kulantaran teu jadi malingna ditanya ittiqa Allah sieun ka Allah atahu bakal dibere khairan min nu leuwih bagus. Masya Allah mun maling mah nyana ngan samaling-malingna doang beteungna jadi seubeuh tapi kulantaran ninggalkeun maksiat sieun ka Allah kadaharanana dibikeun kanyan imahna tuh tinggal ngesiat nu boga kadaharanana ge los dahar jadi imah kabeh tuh pasakanana jeung nu masakna jeung imah tak eta ninggalkeun maksiat lantaran sieun ka Allah Subhanahu wa taala bakal diganti dibere ku nu leuwih bagus. Sok lagi urang diajak ku babaturan urang nonton orkes yuk ayo guys datang ke jalan moal aing moal kunaon sieun ka Allah aing kos kieu ge aing teh santri kos kieu ge aing aya imanan mun sanajan lain santri aing sieun sabaraha sih keindahanna lebih duaan sabaraha sih kanikmatan ngadengekeun musik geus aing mah sieun ka Allah beuh eta jelema moal kebal ge bakal jadi jelema sugih sebabna ninggalkeunna karena Allah nah ieu ninggalkeun maksiatna teh lillahi ta'ala ittaqa Allah sieun ka Allah ta eta teh diaji cacaang bahkan bakal dibere leuwih bagus da ulah ditanyakeun Allah nu bakal mere. Nah hubud dunya poek lampu nu nyaanganana sieun ka Allah. Masya Allah kan kuburan teh poek teu kumaha poek batuh bayangkeun ngan sakadar jang awak doang aja make tataban ya Allah ya Rabb anu urang teh ngabanggakeun beungeut urang dipoles banget 2 jam di hareupeun kaca ge kikian miti dibersihan aju dipoles aju dihideungan heulana aju beureum aju koneng keluar kos barong menang saya capek jadi kebanggaan isuk pageto asup ke kuburan bukakeun tempelkeun kana taneuh je cenah ieu mah jenderal tinggal jenderal cenah ieu mah kapten tinggal kapten cenah ieu presiden tinggal presiden tempelkeun cenah ieu mah kiai komo kiai bebaskeun habak tempelkeun cenah ieu mah pedagang karung mah maningan ge maningan memeh ku malaikat ku urang gedrug-gedrugeun gitu tempelkeun banget Masya Allah karim tesaha tatabanan tek korlak ya Allah ya Rabbi bayangkeun ku urang renungkeun ku urang bakal jasa urang ku ari mah urang ngahadiran nu nguburkeun teh batur hadiran batur deui tahlil batur deui ila ruhi anu satu saat ila ruhi Haji Sufendi jawab teu kajian ku kumaha bakal hayu renungkeun ku urang bakal urang dek teu kumaha poekna atuh jasa pira jero kubur mantak cek Sidina Abu Bakar Siddiq beres talqin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa hayyun daimul la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir talqin mait kan nyaharep ngulon nu talqinna nyaharep ngetan nu mantak nyaharep ngetan kan mapatahan abeh pahareup-hareup secara aklina abeh pahareup-hareup nyana nyaharep ngulon urang disiraheunana berarti nyaharep ngetan beres mapatahan
doa ai doa mah urang sarua nyarep kulon sebab Baitullah na di kulon afdolna tah kos kitu besi bertanya-tanya kunaon sih cenah kiai aya nalkinan osok kitu naon ngaranna nyaharep ngetan maitna kulon kan keur mapatahan tuh hiji diu sebab di jerona ngedeng ari masyarakat anu penghadir nangtu seperti etalah Imam Subki nyaritakeun ketika dibacakeun talqin sakumaha tadi hayunda mulai yamutu biadil khair wa al-kusyang qadid kullu nafsin za'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Udang mait nyekel tadi cak Haji Pendi oh pae aing pae aing oh bentar jekal tadi tataba urang bakal seperti itu. Ya Haji Sufendi nyadakan kieu oh kadenge tah urang di jero kubur nulalkeun di luhur kadenge urang mah ayana di alam mulki jana di alam barzah kadenge maha kawasa Allah mun pada urang hirup bahkan teu kadenge tapi lantaran beda alam arwah kadenge mun teu percaya pae ge ya Allah ya Haji Sufendi uzkuril ahda alladhi kharajta alaihi min dari dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah langsung hudang cik Imam Subki udah memperhatikan wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam الآن في أطباق الثرى وبين عساكر الموتى فإذا جاءك الملكان الموكلان بك وهما منكر ونكير فلا يفزعك ولا يربك فإنهما خلق من خلق الله تعالى عز وجل وإذا سألك من ربك ومن نبيك dan selanjutnya diperhatikan tak eta talqin Masya Allah poek kuburan ieu nyaritakeun poek pasti poek kajen kukumaha dek di mana-mana nang cacaangan tapi horenganan aya bakal nunya angan ate wasrajulahu bila ilaha illallah lampuna nunya angan karena poek kuburan dengan membaca la ilaha illallah takir di dunia nak sering maca la ilaha illallah minimal mata sholat tilu minimal tilu teka buru-kaburu amat bari lempang lah dari lempang guys assalamualaikum nah batur mah wiridan aing geus keluar bari make sendal la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah beres geus sia kan tilu ulah loba omong geus tilu ge cak kiai caang bakalna enggak saya mah nurut ke kiai caang ngan metetet gitu tuh mencara lampu mah lampu nomor seberapa kan seberapa watt Pak Haji 5 watt abang Pak Haji bakal 5 watt atuh masa aing nonton TV berjam-jam kieu aing zikir tilu bae ge bagon teu kuateun jang nyaangan kuburan urang Masya Allah karim caang bakal laku la ilaha illallah mana deui nu nyaangan kuburan tahajud saat batur lelak berang teh capek luka kantor luka pasar luka ladang dan lain-lain berbagai kegiatan ke pabrik lelap nyana sare tapi di tengah-tengah lelap na batur sare urang kuda mandi wudu tahajud batur kere urang tahajud sholli sunat tahajud Allah eta makanya angan kuburan tahajud jangan kuburan Masya Allah
eta teh saat-saat batur tengah peuting sare poho ka Allah urang inget ka Allah geus puguh maca la ilaha illallah tahajud kagebrai caang di jero kuburan teh caang jeung loba batur ulah disangka sepi di jero kubur teh wah loba jasa loba babaturan rame alamatan mall ditanya kurang ke iya saya kasep amat kula nu salat 5 waktu teh masya Allah iya nu iya ih kula teh ieu teh puasa ya Allah ya Rabbi iya nu iya kasep amat kula haji iya nu iya abdi mah zakat ya Allah karumpul kabeh iya mah saling main serang amat abdi tahajud cek eta teh tanunya angan ayeuna teh abdi tahajud anu iya abdi duha ya Allah ayo iya abdi jariyah karumpul kabeh mengelilingi urang pas aja pilih Aisyah jore amat iya pan kula anu dagang ngabohong teh jadi kula awas ya iya bapak pan serem amat atuh pan Mang Haji meuli karung di pabrik teh pantah aya duitna mah sakitu hayang menang barang sakitu ya otomatis pan kerjasama jeung satpam ulah kaganggu ya ulah kasinggung maksudna tuh gitu mah kitu bae heulana eta jadi batur di jero ya Allah ya Rabbi geus puguh meureun polisi mah anu nyana penegak hukum tapi nabrak hukum geus boga babaturana bauna luar biasa ya Allah ya Rabbi komo kiai nu ngajual belikeun ayat malah geus cilaka luar biasa bakal babaturan anak kos karar itu di jero cak aja pengen pan unu kasepan nanti ya man cak jana tuh manggih kasep di mana pan aing sholat lagi hayang kalem ku tetangga sih mah tuh ya Allah ya Rabbi itu jadi kararasep teh masya Allah bahkan aya nu geus kieu bae tah eta naon eta pamonggol jangan tuh jangan bongol sia kieu amal ya Allah ya Rabbi renungkeun ku urang-urang bakal maot sementara amal bakal bermunculan mengelilingi orang bagus kadele bagus karasa ku orang nikmatna di jero kubur jore amal orang bakal kapanggih di jero kubur ulah waka ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim iya di jero kubur geus kapanggih orang masya Allah karim mantak Imam Sibaweh mawanieun jasa ditanya ku malaikat munkar nakir lantaran naon lantaran amal-amalna pohara loba di sekelilingna begitu datang munkar nakir nanya ke Imam Sibaweh jago nahu man rabbuka tuh dia tanya cek malaikat man rabbuka sambarangan cek Imam Sibaweh ih cek malaikat ieu kakarak mangi jelema ditanya kos aja tilu kali awas yang teu bisa jawab man rabbuka dia man kalimah naon man jipan malaikat bantu mondok atuh bebeja ka Gusti aya hamba Gusti ditanya man rabbuka nanya deui ka kula nanya kumaha nanya man rabbuka teh mana man kalimah naon atuh lain dijawab Gusti abdi mah bantu mondok geus amankeun hamba aing nu kos kitu mah datang deui malaikat nanya deui sia entah aman coba eta masya Allah karim kunaon eta bisa berani kos gitu lantaran di sekelilingna tuh teu sambarangan coba Haji Pendi misalnya ya ditanya man rabbuka man kalimah naon sia goblok punya tanya ka aing emang teu nyaho sia dipiteskeun ku aing sia atunya na ge neuleukeun jana ge ulah saman mana nya nurutan aing nurutan Imam Sibaweh atuh ulah saturutan-turutanana urang nyaritakeun popoek bae ternyata cek Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kenging ti Kangjeng Nabi horeng zulmah teh aya 5 poek teh aya 5 macam haju bisa dicaangan make lampu-lampuna 5 poek nomor kahiji hubud dunya teh poek mun teh di lampuan teh di caangan abras-abrasan
jelema nu mantak main judi hubud dunya haji teu boga cacaang atuh nyasab. Jelema nu mantak maling lantaran hubud dunya lamun teu dicaangan atuh terus we ti mimiti maling sendal jepit, maling sendal kulit, kabelah ditu nu memaling kulit naon bae maling hubud dunya. Nu mantak pemerintah korupsi teh hubud dunya, nu mantak jelema daek ngabunuh teh hubud dunya, abras-abrasan lamun teu dicaangan. Nu mantak aya caangna wasiraju lahu at-taqwa, lampuna jang nyaangan hubud dunya adalah sieun ka Allah. Sakitu bae sieun ka Allah teh lampu. Urang dagang hubud dunya ngaranna. Lamun urang dagang na hubud dunya nimbangna ge nimbangna mun meuli ditambahan, mun ngajual dikurangan eta di Lampung eta. Di Lampung eta mah haji kos gitu. KTP-na orang pondok. Atuh lamun dagang karung dioplos bae. Masya Allah karim. Eta hubud dunya teh kos gitu. Geus acak-acakan we pokona mah dek digawena nyogok keur digawena loba korupsi eta hubud dunya. Masya Allah poek teh kos gitu teh poek we hubud dunya mah termasuk dunia awewe. Lamun aya lalaki geus resep ka awewe atuh poekna kali poek geus poeknya sata mah atuh aya aturan buruan dijual pakai kawin buruan imah lah aya sabaraha meter mah kulantaran urang Karawang ngiceupan dijual eta pan ngaranna poek eta dogos gitu. Pamajikan nu kolotna mah nu di itu biasa tadi tanya-tanya poek teu kadeuleu pamajikan teh asa kadal we meureun nya inu kadeuleu itu eta hubud dunya teh kos kitu teh. Nah ieu lampuna sieun ka Allah. Lamun geus sieun ka Allah dunya mah dunya bae tapi moal daek maling, dagang mah dagang bae tapi moal daek ngabohong, digawe mah digawe bae moal korupsi dan selanjutnya. Jadi berarti lampuna takwa teh sieun ka Allah. Lamun urang geus boga sieun ka Allah selesai hirup geus dibat bae pokona. Hayang supaya sieun ka Allah tanu hese ge. Hayang supaya sieun ka Allah teh hese jasa tah. Teu daek sieun bae ka Allah. Ya urang lamun sieun ka Allah mah pantar kieu mah moal baekeun boga HP. Ya HP mah eta mah pan kikiran bae kadang-kadang seuri sorangan. Ih aki-aki seserian sorangan tolol teh coba. Eta mah tolol bin goblok sebenarnya mah. Seserian sorangan nu edan tah mah. Eta ngaranna teh sieun ka Allah. Hayu coba. Anu ngabohong napan kuku keur di makula. Ya nu nelponnya na. Iya. Heuh di jalan saya cek sakedeung deui. Goblok. Sia diem hayu. Lu kumaha? Atuh eta ngaranna kos kitu teh ya. Teh sieun ka Allah. Masya Allah karim. Tah hayang supaya sieun ka Allah ngomong geus kolot kumaha tah carana abeh mun dagang make aturan syariat jasieun ka Allah, mun urang digawe di pemerintahan moal korupsi jasieun ka Allah, mun urang di pabrik sarua bae moal korupsi jasieun ka Allah, urang kuli sesuai jeung aturan kuli, urang tani sesuai jeung aturan tani, urang jadi kiai ge teu ngajualan ayat. Kan ieu teh lobana mah ngajualan ayat. Tah juga dituna atuh ngaranna ge ngajualan ayat nu halal jadi haram, nu haram jadi halal. Eta kiai, lain di dieu mah pusatna. Ya Allah ya Rabb. Lamun urang baheula ngadenge seluruh kiai sadunya ngaharamkeun jual beli anu dua akad berbeda harga kredit ngaranna wabeh ngaharamkeun kok kuari mawanin kiai teh ngahalalkeun eta berarti kan jual ayat. Lamun baheula urang ngadenge sing ada sia ulah sok nyokot duit bang
anakan sia bahaya sia haram teteh menya ai onta teu anakan ai bebek teu anakan ai duit di bank anakan aya ge onta nu anakan mah bebek nu anakan mah masya teu anakan iku naon aju kuari duit di bank anakan baheula mah sepakat kabeh harap kuari kiai nang tangan ku jadi berubah sih baheula mah pemimpin teh teu meunang awewe mah ulah sepakat kabeh haram moal aya baheula mah nu ngahalalkeun kiai adapun jadi jeung teu jadi lain urusan ngan ngahalalkeun mah moal aya ayeuna kiai nang tangan teu meunang sote imam salat cek cenah ge aya imam nagara mah teu tenan hayu deuk kumaha tah ieu ngaranna kiai jual ayat itu kiai mah ayeuna bisa istighfar tolol sia nah kan jauh diterima jauh teh istighfarna tak eta kuasieun ka Allah teh hese jasa Masya Allah geus nyaho urang teh ngan ieu cara jang sieun ka Allah nu hese teh eta kumaha teh hayang sieun ka Allah kudu nganyahokeun atuh zat Allah sifatna af'alna jeung asma urang kudu nganyahokeun sifat nu wajib di Allah nu mustahil di Allah kudu nganyahokeun asma Allah ke bakal kaharti tina af'al asma jeung sifat kana zat Allah pendidikan kos kitu teh moal aya di sakolaan moal aya lain ngaleutikeun ka sakola jang pendidikan model kos kitu di sakola moal aya geus lamun ti leutik sakola bae moal wauh ka Allah kabelah dituna teh sieun ka Allah ana teh sieun ka Allah geus siap jadi seuneu neraka aya ge pendidikan kos kitu mah di pondok pesantren santri-santri teh nyana geus waueun ka Allah santri atuh waunya nama sebab nu diajina ge atuh bang sabab Allah malulu mentek moal daekeun maling santri mah leutik mah kagok cek cenah moal daekeun tah jadi dimimitian mengenal Allah teh ti leutik keneh supaya engkena ngerenyed sieun ka Allah lamun ti leutik dan teu dididik model kos kitu atuh eta ti mimiti faud terus TK naik terus asad asam up naik terus TK SMA kuliah teu pernah wauh diwauhkeun ka Allah melalui sifatna nu wajib jeung mustahilna tah iwalti di pondok pesantren mentek aya jelema nu daekeun mondok hiji bae eta teh bisa menaungi sadesa bahkan sakecamatan ku saurang nu mondok sakecamatan jadi tiis iuh ku saurang doang oh alhamdulillah di mana emang sia mondok ya Allah ya takwa dah kacaritakeun baheula teh aya jelema di masjid magahan ngaji nu pohara magahanana lantaran bisa meureun ngajina jol bae aya santri kadija ngadengekeun barang ngadengekeun sapoe dua poe ngeunaheun ngadenge ngajingan nu meredahan lapar ceknya hari ieu mah ieu dieusian tapi beuteung teu dieusian remeng-remeng dadeleuhan ceknya remeng-remeng di jalan ceknya ieu mah jang meuli teu boga duit ndek digawe jaleuleus moal bisa tanaga digunakeun pake gawe lah ieu mah ndek neangan mana nu bisa dicokot maling berarti ndek maling mah haji santri ya cerita
santri geus terdorong ku lapar teu kuat keluarnya nanti masjid naik ke luhur genteng bareng dibuka luhur genteng eueuh nanaonan pindah deui ka genteng nu sajid di deuleu deui eueuh pindah deui pas suka 3 ayatna diturub saji bangunna ieu mah kadaharan jagana turun nyana ka handap langsung asup begitu asup dibukakeun masya Allah hararanget daging aya kemudian tu lauk aya kemudian terong aya terong bantep mulai cokot kunya begitu dicokot dek dihuapeun nyana inget masya Allah naon hartina aing ngaji ja aing teh pan dideuleukeun di teh ku Gusti Allah meureun ja aya keneh tanaga mun aing datang ka maling meureun dipake ka bendu ku Gusti Allah sedangkeun hirup teu nyaho ieu teh sabaraha poe deui Habib Abdurrahman nu tadi maot jam 5 masih keneh ngobrol deuk rencana ka Monas ngahadiran Habib Umar Al-Hafiz Yaman tiba-tiba setengah genep nyana kekeleyengan pingsan bawa ke rumah sakit sampai rumah sakit geus aya di jalan meureun maotna jam 5 masih ngobrol geus can puguh ya datang ka isuk atuh seumur mah ditebakna ku atuh nya almarhumah ge sehat umurna ngora keneh tapi pan nu apal nah eta si santri teh ngahulang manya aing maling cek nyana lah geus dipasrahkeun bae geus ka Gusti Allah kumaha aing mah aya nu merena atawa aya milikna aya rezekina dipasrahkeun geus ka Gusti Allah daripada aing maling sieun aing ka Gusti Allah ku siksana tah aing ngaji mah pan geunah ngaji mah pan geunah coba lamun teu ngaji keluar ti masjid mana nu mejeuna ye sendal kulit mantep ya tadi kiai bangun make sendal kulit nu kiai pan dicokot nontak nyokot nu kiai mah kiai marah cenah moal lah mantep asal ka masjid korban sendal hiji asal ka masjid sendal hiji kapanggih nu malingna ge atuh si ieu deui bae tah teu jadi nyana tutupkeun deui turun saji keluar ka masjid deui kieu bae masyaallah jadinya ninggalkeun maksiat bentukna maling padahal dalam keadaan laparnya dasarna adalah sieun ka Allah sakitu ditanya ku guruna ceng kamane bangunan leuleuseun amat kade tiuk di dia orang mana orang anu geus kawin danjan ih cak hatena aing hayang dahar tanya kawin jauh amat sih kiai atuh encan cekan encan teh emang teu hayang apacan laku kumaha mama bae lah disebut teu laku jaya beungetan kula itu beungeut mah beungeut bae ngan lamun dibawa ka solear 12 lazim ieu mah ngan buntutan doang ceng sia bener jangan kawin encan nah ieu mah kieu kadeuleuh ku mama jang geus pantes kawin daek teu kawin atuh aya ditanya kawin ka kula mah pasti daek jeung kula mah normal bari nyekelan beuteung we nya aing sebenarnya lapar sekan kudaon ditanya kawin emang awewe na mana cek ieu lamun maneh siap kawin ke ku mama bakal dikawinkeun jeung hiji awewe ke dipanggil awena panggil awewe pake cadar teu kadeuleu punyana dileuk bae si cadar sakeuna nipun teh ieu besi ieu lain karena Allah make cadarna barang dibuka orang irung ka mana bibir ka mana besi kitu doang ay bagus bae make cadar inget gak Habib Lutfi bae aya awewe tiluan gak Habib Lutfi make cadar
dicarekan gua beblutpi lain dicarekan naonna maksudna ari banget di cadaran tapi ternyata ulin ke pantai ulin ke pasar ke mall atuh maning nyadaran hate di cadaran sanajan banget teu make cadar tapi mun diajak ke pantai embung mending eta mun diajak ke mall embung kunaon sia embung atuh teu boga duit aing ka mall tah hebat awewe nu kitu daripada make cadar diajak ke mamana wow malah ngajakan ka salakina kak sekali-sekali kita ke pantai cek salakina tuh di Palu ge tsunami ya ulah sieun ka tsunami mah ya waktu-waktu udah tsunami mah tepan awe blon eta kos gitu hebat memakai cadaran teh tapi ditanya kurang diajak neng kurang ke pantai ulah kak pantai mah paranti maksiat wah hebat tah eta neng kurang balanja ka mall lah cukup di dinya bae dihareupeun imah teu kudu ka mall-mall mahal kak bener ge urang boga duit mah pake ngabangun majelis kak udah sok dihambur-hambur kak duit mah urang mah make baju nu 50.000 bae udah sok baju 500 sejuta kitu dan naonan kak geus teh kudu di mall-mall tiis tah kan hate ngeunaheun tuh sia bang semua aya bae suuzon karasa kumpa majikan nyana meureunnya ya Allah ya Allah ya Rabbi kak ay kakak iya bangona puyangan amat geura kakak keur ngabangun pondok ya ju atupan kurang duit da kakak teh gadoan can ka polester Masya Allah ay kakak kos boga pamajikan saha bae ieu pan emas nang meulikeun kakap tah jual ieu tah jual tah kak tah ieu mah dipamerkeun di lain pameran jang sasa ieu mah keur salagi teu butuh butuh mah ayo jualan jang naon kula make ieu ayo pondok teh anggeus ayo teh jualan geus kabeh ke gantian ngeunaheun gadengeunna tah urang boga pemajikan kos kitu ieu mah pondok teh anggeus bat haju duit teu boga ai praktek tah prak urang ngomongan pemajikan ongkorong jual bae heula can puguh kabayar guys ini maning pepegatan asana galedeg sing jeleger tah icak mama teh cak mama neng ka dieu datang ieu masalah deuk nanya bae neng ieu daekeun teu ka lalaki itu insyaallah abdi mah deuk nurut bae cik eta kiai teh ceng santri ieu teh hiji awewe dikawin ku hiji lalaki kakarak ge boga anak hiji maot anakna haju pamajik salakina maot jadi irang da ta ieu karunya geus aya imah kemudian eueuh nu ngajejeman aceng daek teu kawin ka dieu aduh insyaallah cek insyaallah dek ulah cek kita tegis haju langsung neangan saksi dua tesese langsung dikawinkeun ku kiai nendak walina diteangkeun aya beres geus langsung diantar ka imahna jeung kiai-kiaina kabeh barang sup ka imah jaya mah nuku aing dek dipaling teh cek aing dek paling kadaharan ka dieu orang ieu jelema Masya Allah nyana gedeg-degan we hadena aing teh jadi maling cek yang aduh masuk ka dieu nyana luak lieu geus teu salah cek yang turup saja nu ku aing diangkat ke ieu cek gini iya bener ya pas tah eta kunaon eta nah tata dina takwa ka Allah cek Kangjeng Nabi saha jelema anu tepati-pati ninggalkeun hiji perkara maksiat sieun ka Allah kecuali bakal diganti ku nu leuwih bagus. Tata dinamakan manehna nek maling kulantaran teu jadi malingna ditanya ittiqallah sieun ka Allah atahu bakal dibere khairon minu nu leuwih bagus. Masya Allah mun maling mah nyana ngan samaling-malingna doang beteungna
jadi sebut. Tapi kulantaran ninggalkeun maksiat sieun ka Allah, kadaharanana dibikeun kalian. Imahna tuh tinggal ngesian. Nu boga kadaharanana ge los dahar. Jadi imah kabeh tuh. Pasakanana jeung nu masakna jeung imah. Tak eta ninggalkeun maksiat lantaran sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Bakal diganti dibere ku nu leuwih bagus. Sok ge. Urang diajak ku babaturan urang nonton orkes yuk. Ayo guys, datang ke jalan moal-moal aing moal. Kunaon? Sieun ka Allah, aing kos kieu ge aing teh santri. Kos kieu ge aing aya imanan mun sanajan lain santri aing sieun. Sabaraha sih keindahanna leuwih duan, sabaraha sih kanikmatan ngadengekeun musik. Gas aing mah sieun ka Allah. Beuh eta jelema moal kebal ge bae ka jelema sugih. Sebabna ninggalkeunna karena Allah. Tanya sia kunaon eta mun nonton orkes, mun nonton biduan. Sieun aing mah ka Allah. Bu, aing mah kekarak ngadenge sia ngomong kos gitu. Kalau loba omong. Tanya ka Haji Pendik, "Haji emang kunaon teu nonton orkes?" Aing teu boga duit, tolol. Boga duit bae nonton. Lain deui tah kos kitu mah. Lain deui tah mah. Nah ieu ninggalkeun maksiatna teh lillahi ta'ala, ittaqa Allah. Sieun ka Allah. Ta eta teh jadi cacaang bahkan bakal dibere leuwih bagus dah ulah ditanyakeun Allah nu bakal mere. Nah hubud dunya poek lampu nu nyaanganana sieun ka Allah. Masya Allah kan. Nomor kaduana zambu dosa eta poek. Ulang lamun berdosa poek cacaangna adalah tobat ka Gusti Allah. Ih lamun urang maksiat jeung eueuh nu sepiti maksiat ai manusia mah jalain malaikat jalain setan. Urang kos malaikat henteu kos setan mah asana aya nu jelasna urang mah baena-baena. Nah ieu teh urang berdosa. Pastilah manusia mah ngan aya jalan jang ngabersihanana ialah tobat ka Gusti Allah. Lamun jelema bisa tobat ka Gusti Allah geus selesai kajenting nyundul dosa ka langit. Nyundul iman nyundul atuh dosa-dosa kakarak sakengkeongan mata dianggap ieu mah nyundul ka langit. Tapi urang tobat ka Allah haju ditarima selesai. Masya Allah kan geus lobakeun maca istighfar ka Gusti Allah nya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Eta cacaang tah asa ulang maca eta bray. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih bray. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih bray. Ulah kurang sampai sepenting 70 kali. 70 kali teh ulah kurang bagi 5 waktu berarti 70 bagi 5 sabarang Haji 350. Ya Allah ieu kumaha ieu mah Gusti masa 70 dibagi 5 350 heran aing mah ngaloba painganan dagangna bangkrut atuh ieu hitunganana. Masya Allah eta 70 bagi eta keur minimal. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ayo istighfaran ku urang tujukeun ka hiji-hijina anggota urang mata. Astagfirullahaladzim Gusti mata abdi ti mimiti beuntak ka zuhur ka asar ka magrib datang ka ayeuna ye urang nu sarete tah be meureunanan ieu mata teh loba jasa dedeleuan pake neuleu nu dilarang ku Gusti. Sibaran kurang memesare astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. Kitu kene ceuli ya Allah ya Rabb Gusti ti mimiti hudang abdi terus datang ka isuk-isuk zuhur asar datang ka ayeuna loba meureunanan ieu nu ku abdi kadenge nu dilarang ku Gusti. Irung, sungut, leungeun dan sebagainya istighfaran. Urang memeh sare teh beusi teu hudang deui. Beusi teu hudang deui loba jasa anu salakina blek sare. Ih cenah ka haji eta teu hudang-hudang subuh ge.
diudangkeun ku majikan isuk-isuk oyang kabeh. Maot berarti oyang kabeh. Oyang tak eta kan kos kitu tah. Mantak urang loba inget ka Gusti Allah, istighfar. Nomor katiluna poek teh al-qabru, kuburan teh poek. Kuburan teh poek, teu kumaha poek batu. Bayangkeun ngan sakadar jang awak doang, aju make tatabang. Ya Allah ya Rabb. Anu urang teh ngabanggakeun beungeut urang. Dipoles beungeut. 2 jam dihareupeun kaca ge kikian. Miti dibersihan, aju dipoles, aju dihideungan, aju beureum, aju koneng keluar kos barong. Menangnya saya capek jadi kebanggaan. Isuk pageto asup ke kuburan, bukakan, tempelkan karena tanah. Cina ima jenderal, tinggal jenderal. Cina ima kapten tinggal kapten. Cina ima presiden tinggal presiden. Tempelkan. Cina ima kiai, komo kiai, bebaskan habak. Tempelkan. Cina ieu mah pedagang karung. Pedagang karung mah maningan ge. Maningan memeh ku malaikat ku urang gedrug-gedrugeun gitu. Tempelkeun banget. Masya Allah karim. Teu saha. Tatabanan tek. Korlak. Ya Allah ya Rabbi, bayangkeun ku urang. Renungkan ku urang bakal jasa urang ku harima urang ngahadiran nguburkeun teh batur, ngahadiran batur deui, tahlil batur deui, ilaruhi anu satu saat ilaruhi Haji Sufendi. Jawab teu kajet ku kumaha bakal hayu renungkeun ku urang bakal urang dek teu kumaha poekna tuh jasa pira jero kubur mantak cek Sidina Abu Bakar Siddiq. Nomor katilu poek teh al-qabru, kubur beres talqin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa hayyun daimul la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Talqin mait kan yang hareup ngulon, nu talqinna yang hareup ngetan, nu mantak yang hareup ngetan kan mapatahan abeh pahareup-hareup. Secara aklina abeh pahareup-hareup, nyana yang hareup ngulon, urang disirahkeunana berarti yang hareup ngetan. Beres mapatahan doa mah urang sarua nyarep kulon sebab Baitullah na eri kulon Abdolna tah kos kitu besi bertanya-tanya kunaon sih cenah kiai aya nalkinan osok kitu naon ngaranna nyahareup ngetan maitna ngulon kan keur mapatahan tuh hiji diu sebab di jerona ngedeng ari masyarakat anu penghadir nangtu seperti etalah Imam Subki nyaritakeun ketika dibacakeun talqin sakumaha tadi hayyun daimul la yamutu biyadil khair wa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Udang mait nyekel tadi cak Haji Pendi oh pae aing pae aing oh bentar jekal tadi tataba urang bakal seperti itu. Ya Haji Sufendi nyadakan ge oh kadenge tah urang di jero kubur nulalkeun di luhur kadenge urang mah aya na di alam mulki jana di alam barzah kadenge maha kawasa Allah
mun pada orang hirup makan teu kadenge tapi lantaran beda alam arwah kadenge mun teu percaya pae ge ya Allah ya ya Haji Sufendi uzkuril ahda alladhi kharajta alaihi min dari dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Langsung hudang cik Imam Subki udah memperhatikan wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ana fi atbaqi thara wa baina asakiril mauta fa idza ja'aka al-malakani al-muwakkalani bik wa huma munkar wa nakir fala yufzi'ak wa la yuribak fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala azza wa jalla. Wa idza salaka man rabbuka wa man nabiyuka dan selanjutnya diperhatikan tak eta talqin. Masya Allah poek kuburan ieu nyaritakeun poek pasti poek kajen kukumaha dek di mana-mana ulang cacaang atuh tapi horenganan aya bakal nunya angan ate wasrajulahu bila ilaha illallah lampuna nunya angan karena poek kuburan dengan membaca la ilaha illallah. Takir di dunia nak sering maca la ilaha illallah minimal mata sholat tilu minimal tilu tekaburu-kaburu amat bari lempang lah dari lempang guys assalamualaikum nah batur mah wiridan aing geus keluar bari make sendal la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah beres geus sia ngan tilu ulah loba omong geus tilu ge cak kiai caang bakalna geus aing mah nurut ka kiai caang ngan metetet gitu cara lampu mah lampu nomor seberapa kan seberapa watt Pak Haji 5 watt abang Pak Haji bakal 5 watt atuh masa aing nonton TV berjam-jam kieu aing zikir tilu bagian bangun teu kuateun jang nyaangan kuburan urang Masya Allah karim caang bakal laku la ilaha illallah mana deui nu nyaangan kuburan tahajud saat batur lelap beranteh capek luka kantor luka pasar luka ladang dan lain-lain berbagai kegiatan ke pabrik lelap nyana sare tapi di tengah-tengah lelap na batur sare orang kuda mandi wudu tahajud batur kere orang tahajud sholli sunat tahajud Allah eta makanya angan kuburan ya itu buka kaisin bolon ada tahajud tante tahajud jangan kuburan Masya Allah eta teh saat-saat batur tengah peuting sare poho ka Allah urang inget ka Allah geus puguh maca la ilaha illallah tahajud ngagebrai caang di jero kuburan teh caang jeung loba batur ulah disangka sepi di jero kubur teh wah loba jasa loba babaturan rame alabatan mall ditanya kurang ke ieu saya kasep amat kula nu salat 5 waktu teh Masya Allah ieu nu ieu ih kula teh ieu teh puasa ya Allah ya Rabbi ieu nu ieu kasep amat kula haji ieu nu ieu abdi mah zakat ya Allah karumpul kabeh iya masalah main serang amat abdi tahajud cekir teh tanunya angan ayeuna teh abdi tahajud iya abdi duha ya Allah iya abdi jariyah karumpul kabeh mengelilingi urang pas aja pengen di Aisyah sah jore amat iya pan kula anu dagang ngabohong teh jadi kula awas ya iya bapak ngonapan serem amat atuh pan Mang Haji meuli karung di pabrik teh pantah aya duitna mah sakitu hayang menang barang sakitu ya otomatis pan kerjasama jeung satpam ulah kaganggu sia ulah kasinggung maksudna tuh kitu mah kitu bae heulana
batur di jero. Ya Allah ya Rabbi, geus puguh meureun polisi mah anu nyana penegak hukum tapi nabrak hukum, geus boga babaturana bauna luar biasa. Ya Allah ya Rabbi, komo kiai nu ngajual belikeun ayat malah geus cilaka luar biasa. Bakal babaturan anak kos sekarang itu di jero. Cak aja pengen pan unu kasepan nanti ya man. Cak jana tuh manggih kasep di mana pan aing salat lagi hayang kalem ku tetangga sih mah. Tuh ya Allah ya Rabbi terjadi karena rasep teh masyaallah. Bahkan aya nu geus kieu bae tah. Eta naon eta? Pamonggol. Jangan tuh jangan bongol sia. Kieu amal. Ya Allah ya Rabbi. Renungkeun ku urang-urang bakal maot. Sementara amal bakal bermunculan mengelilingi orang. Bagus kadele bagus nah karasa ku urang nikmatna di jero kubur. Jore amal urang bakal kapanggih di jero kubur ulah waka ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Ieu di jero kubur geus kapanggih urang. Masyaallah karim mantak. Imam Sibaweh mawanieun jasa ditanya ku malaikat munkar nakir lantaran naon? Lantaran amal-amalna pohara loba di sekelilingna. Begitu datang munkar nakir nanya ke Imam Sibaweh jago nahu man rabbuka, tuh dia tanya pensak malaikat man rabbuka sambarangan cek Imam Sibaweh ih cek malaikat ini kakarak manggil jelema ditanya kos kajet tidur kali awas yang mungkin bisa jawab man rabbuka dia man kalimah naon man jipan malaikat bantu mondok atuh bebeja ka Gusti aya hamba Gusti ditanya man rabbuka nanya deui ka kula nanya kumaha nanya man rabbuka teh mana man kalimah naon atuh lain dijawab Gusti abdi mah bantu mondok geus amankeun hamba aing nu kos kitu mah datang deui malaikat nanya deui sia tuh aman coba eta Masya Allah karim kunaon eta bisa berani kos gitu lantaran di sekelilingna tuh tersambarangan. Coba Haji Pendi misalnya ya ditanya man rabbuka man kalimah naon ya goblok tuh tanya ka aing emang teu nyaho sia dipiteskeun ku aing sia atunya na ge neuleukeun jana ge ulah saman mana nyana nurutan aing nurutan Imam Sibaweh atuh ulah saturutan-turutanana tah iya jadi malaikat ge atuh gempeur ih kasih Sidina Umar mapan komo Sidina Umar mah cek malaikat isi tanya tah ulah aing sieun kulantaran tugas bebeja heula pan malaikat ge mun kana Umar punten naon kulantaran kula mah tugas ge ditananya rek tanya waduh serem ka wali-wali Allah mah serem sebab Sayyidina Umar mah pan galak keur hirupna ge aya jelema salat teh cepet jasa Allahu Akbar didelegeun mah Gusti Umar disebut salat kiamat sih barang 2 rakaat salat mentana poara ya Allah ya Rabbi Gusti abdi teh hamba Gusti abdi mah menta diganjar anu loba sehingga dikasorgakeun menta bidadari nu loba abdi mah Gusti ulah ngan sakadar 70 tambahan deui dicekal we Gusti mah hei ai sia salat kos kitu ai perpentaan loba jasa teu isin sia galak Sidina Umar mah ngomong Haji Pendi mah misalnya kapanggih ku Sidina Umar ditajong geus lain di kieu-kieu deui lain ditajong galak Sidina Umar masyaallah masa hirupna al-faruq bainal haq wal batil boro-boro deuleu munkarat deuleu nu salat itidalan diperhatikeun bae ku Sidina Umar geus budak salat mah cek kajian geus lah Allah ya Allah ji kajian geus lah ai menta ablag-ablagan cek Sidina Umar ai digawe saeutik sia ai pentaan loba jasa lamun sia digawe di Haji Hoer nu tadi ceramah teh wah dipecat sia ka jeung kumaha ge nya ge hampir dipecat teh beureum tah eta tah kos kitu tah jadi urang ulah wani menta heula ka Gusti Allah lamun encan loba digawe salat lah tahajud bangsa 100 rakaat begitu ngaji tuh dibere 100 rakaat teh aing mah samur hirup cek dina moal 20 osok 20 loba teh 10
Ya Allah. Ya mah kuburan poek asana ieu mah. Kuburan poek ieu mah. Aduh, dua ge hampir-hampir hiji, dua ge. Nah, urang geus loba tahajud, cakuran sajuz dua juz mah, tah maca sholawat, tawa zikir kakarak. Gusti cacak-cacak Gusti teu teu nitah menta sakumaha dina Al-Qur'an ud'uni astajib lakum. Meureun kula ge moal menta. Dan kulantaran dititah besi pajar adigung teu wauh ka Gusti, abdi menta. Abdi mah ulah loba-loba pepete moal loba-loba pamenta sakieu naon nu dibutuhkeun ku abdi pang ngaijabakeun, pang nyomponankeun. Abdi butuh kendaraan supaya aya. Abdi butuh awewe atuh 2-3 mah supaya aya. Sekusi loba amat. Tah kitu Gusti abdi mah. Geus ulah loba-loba kabutuh pang nyomponankeun abeh tentrem ibadah ka Gusti. Titik. Beres. Ieu mah aya salat 2 rakaat. Aya menta doa geus kaluhur deui, kahandap deui, can geusan keneh bae. Sesugan teh geus naik deui ka luhur. Masya Allah isi menta pohara amat. Hizib nasor di bawah hizib nasor. Turun deui. Hizib ripai tambah deui. Cak masyarakat, woi. Sia dek kira eureuna ieu ngadoa. Loba-loba. Leuh babalikan deui horenganan. Kubur teh poek masya Allah wasirajul lahu la ilaha illallah jeung tahajud. Bahkan ditambahan kujang niisan jero kubur sodakoh teh bakal tiis. Urang nanya ka malaikat isi tiis amat. Oh ieu teh sodakoh mah sodakoh naon? Kipas teh nu di masjid masya Allah. Bu, mun harita kula meureun sodaqah asetis jasa makana aya Haji Pendi mah malaikat panas amat sia aya naon ieu atuh pan kipas batur dicokot ku sia di masjid dibalikin batur mah sodaqah kipas ka masjidnya nama tukang nyokotan atuh panas bari ge loba di kamarna kipas ambal aya tah ieu tiis sodaqah ka fakir miskin tiis. Sebab naon pernah niiskeun hate di dunia saat batur panas. Waalaikumsalam sanan sia. Aduh kula encan dahar geus 2 poe. Sanunita tuh. Haji di bloon. Kuku batur lapar sanunita tek galedeg sia. Cak nyana aing ka dinya lain ditulungan sanunita. Lain deui tah isuk mah datang. Waalaikumsalam. Enon mah cak Haji Pendi teh. Kula lapar di kamar. Dengekeun. Jelema mah kudu daek digawe. Sebab lamun teu digawe teh buktina sia lapar takos gitu. Makanya digawe. Pan jelema kos kitu mah lain butuh ceramah. Butuh ge sangu. Nyana indit mah goblok aing butuh sangu di ceramahan. Ieu potonganna tolol. Coba ge ka Haji Khoer. Waalaikumsalam. Naon? Kula lapar ti kamari. Cukup teh saboboko. Sabara urang sia. Ieu teh saboboko tah. Tanya lauk-lauk nata tah. Jeung isuk tah duitna teh 1 juta tah. Sakjana mudah-mudahan Haji Hoer bisa kawin deui. Kadenge ku pamajikanna salah doa sia. Tuh kan. Jadi didoakeun tiis hatena jero kubur bakal tiis. Seperti eta rumus Kangjeng Nabi nyaritakeun Masya Allah Karim. Jelema keur kasulitan bantuan kurang ku tanaga mun butuhan tanaga jelema keur panas hatena butuh nasehatan tiis di jero kubur bakal tiis jelema butuh bantuan sangu dibantuan kurang tiis hatena ka bantuan bakal rap di jero kuburan tiis cacaang aya maca la ilaha illallah tur tahajud tengah peuting tiisna aya sodaqoh bisa nentremkeun batur di jero kubur tiis. Masya Allah Karim nikmat ngadengekeun mah itu ngalaksanakeun mah boro-boro nu ieu kitu bae puguh ya Allah ya Rabbi hese ngalaksanakeun boro-boro ka batur anakna datang Assalamualaikum ada apa lu saya ini dagang kurang modal pakai otak ambo cak anakna
lain bapak ku aing dibodem ku bapak. Panas hati anak. Gerapa Mang Haji? Panas. Nanya ke malaikat. Malaikat, kok ini panas, ada apa ini? Anak elu dulu minta bantuan, lu nggak bantu, panas hatinya. Sekarang lu dibuktikan jadi panas tak? Waduh, malaikat, saya pengen keluar lagi ke dunia. Gua bodem lo. Iya sekadar rumus-rumus supaya kaharti urayan-urayan Kangjeng Nabi abeh kaharti kurang jahe masih berlapis-lapis urayan Kangjeng Nabi. Nah tilu kaopat poek teh al akhirah teh poek sirajulahu lampu jangan lampuan poek al amalus soleh amal-amal soleh bakalnya angan orang terakhir as-siratul mustaqim jembatan siratul mustaqim teh poek teh kadeuleun ku urang sirajulahu lampu nujangnya anganana adalah al yakin lampu na adalah yakin urang mun carita yakin hese sebab kadang-kadang yakin mah lain di nu bodoh di nu pinter ge eueuh yakin nu pinter teh kiai loba tapi keyakinan mah henteu di antarana teu yakin karena diatur ku Allah teu yakin karena teu yakin ka Allah padahal Allah teh geus ngarizkian urang wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqa teu yakin ka ayat eta kiai ge bisnis teu yakin ka ayat eta ancul-anculan dengan dunia teu yakin ka ilmuna atuh kos nu bodoh bae keyakinan mah kadang-kadang nu bodoh mah yakin di itu urusan Allah teh mah yakin mah aya nu bodoh boga yakin nu pinter mah teu boga yakin aya nu pinter boga yakin boga ilmu tur boga yakin biasa aya nu bodoh teu boga yakin nya bodohnya teu yakin biasa tapi ieu mah bodoh mah aya tapi dibere keyakinan ku Gusti Allah bakalna beda tapi urusanna Gusti Allah kos khusu jeung teu husu kiai ge teu husu bae salat teh teu husu ulama lamun cara sombong mengaji mending can curang husu sakungkang saumur hirup pasti salat can curang husu no. Sebab kan lain lirikan mata nu husu kadeuleu tingkah jelema nu sok husu kan kadeuleu ayat wah kabehan heula sorangan bae heula ayat tanda-tanda kahusuan teh ayat tandaan ulah dikira tanda ayat tanda jelema nu sok husu jelema nu teu husu teh ayat tandaan eta mah kajeun teh mun nyarahun ngan urang berusaha nu boga ilmu ge kadang-kadang teu husu kadang-kadang nu bodoh husu model mantak almarhum abah pernah mapag hiji jelema dipapag cek urang teh tadi dipapag sonoeun amat padahal mah bodoh geus beres ngobrol bangun sonoeun teh kitu teh balik we ditanya bah eta sono amat ih salat teh husu cih manya sia teh husu kula pernah ngabuktikeun coba husu tah henteu nyana salatlah di gigireunnya taraweh salat di gigireunnya taraweh coba bener kadeuleu lain deui sagala rupana hese geus dicaritakeun oh berarti bener husu aya tah datang haji pen didatang teu dipapag ku aman dijauh kene ka mana pen geus teu kudu asup ka imah di jalan bae di jambe geus perlu naon sakina kaya lah ieu keur carita yakin teh pamere Allah ngan lolobana mah nu boga ilmu yakin mah nu bodoh mah carang tapi kadang aya nu boga ilmu teh yakin tapi nu bodoh yakin sejarahna ulah kudu jauh-jauh di para wali Allah di zaman kula keur leutik aya jelema pindahan ti Tanjung Priuk kemudian bebeja ka abah menta wiridan sholawat dibere bodoh jelema teh bisa maca Quran urut di Tanjung Priuk kemudian dibere maca sholawat sabaraha kieu macana lamun sakurang-kurangna teh salat 11 ngan lamun kuat mah hayu bae 4444 saminggu bakal lamun kuat sapoe diwiridkeun kunyana sapoe teh 1000 kadang-kadang 2000 terus kabelah dina asal maca sholawat ceurik asal maca sholawat rembes asal maca sholawat ceurik kabelah dina ditanya tah
ku abah teh kunaon ieu Pak Haji lamun maca sholawat sih kok rembes dari perasaan ayah cek kana Kangjeng Nabi isi ka Kangjeng bodoh jelema teh bisa baca Quran Masya Allah bahkan pernah mimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi kan urang mah ieu sakitu ge dikiaikeun ku batur mana dibuya-buya hese dek ka panggih ngimpi jeung Kangjeng Nabi teh jeung kunti anak siapa sok juga aku sorangan atuh dek kumajeng teu kuntina atuh nek sarena ge teu wudu heula beuh komo pamajikan geus nangkarak mah teu babanyo deui datang ceklak bae terus aku mah naik kuda dek kumaha ngimpina atuh nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah popoek lu 5 cacaangna ge 5 gambaran-gambaranana sanajan singkat panjang mendongeng hiji-hijina jang gambaran renunganana urang ge bakal maot setelah maot ditaringgalkeun kapan ku dulur urang ku tatangga urang sorangan di jero sempit poek pasti tetapi ternyata di luar dugaan moal Kangjeng Nabi ngada wasi kobrahu Gusti muga ngajembarkeun ngalegakeun berarti aya nu lega di kuburanana nawir qalbahu qabrahu berarti kan anu caang jabal pati-pati Kangjeng Nabi ngadoakeun kitu lamun teu nya caang kuburanana nya lega kuburanana horeng tergantung amal ibadah moal kebal deui urang ge sarua sieun lamun urang nyaritakeun falu sakaligus berjamaah maot kumaha mun isuk mun pageto minggu hareup datang paeh ka urang ndek lumpat ka mana urang moal bisa eueuh jang lumpat hiji be bebekelan nu loba sakitu be ulah nyaritakeun presiden calon presiden sa puyeng nu kos harita puyeng ke mangan gontok-gontokan teh kudu geus kumaha engke bae lah ja asup ka TPS ge henteu dikumahakeun urang geus dicolok-colok ku urang memeh nyolok itu nu di imah bae heula colokan ku urang kual beres geus lah geus problem teh mah geus geus deuk saha urang mah kieu-kieu bae biar tenang pikiran urang iya urang mah hayang bisa ibadah ka Gusti Allah mantep mun aku mun isuk maot tah nu dipikiran teh kos kitu kecuali cek haji pede lamun aju dibere duit atuh lain deui mun geus bere duit banyak mah atuh lain kos kieu tingkahna ge ieu mantap kos kieu can dibere duit iya mun geus bere duit lamun dibere duit aju didahar jadi darah daging begitu wau ka Gusti Allah sakieu ge urang diicip-icip dipilih-pilih hese wau ka Allah komo lamun ngadahar sambarangan-sambarangan mantap dideleuk ku mata hate heula ieu besi ngahalangan ka Gusti Allah rempang ngeunah mangeunah ieu kadahar teh jadi hahalang apa henteu renungan-renungan eta teh hanya orang-orang anu hayang dipikarido ku Gusti Allah Subhanahu wa taala malam ieu kabeh urang hadir caina bubuahanana naon gitu kuehna disadiakeun urang nu ngadaharna ganjaranna jang almarhumah urang zikirna baca Qur'anna ngaji tadi teh ngaji kalam-kalam sahabat ti dituna ti Kangjeng Nabi disejak ku urang ganjaranna jang almarhumah Ibu Haja Arfa sakabehna kahadean keluarga urang nage ieu nyumbang doa eueuh nu bisa dibikeun ka anjeunna iwal ti urang ngadoakeun Allahumma ighfir laha amin warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'al qabraha ya Allah raudhatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha ya Allah hufratan min hufarin niran rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sakumaha tadi hiji mudah-mudahan anjeunna masa kumaha nu kurang didoakeun tadi keluarga mudah-mudahan dipasihan sobar jeung tawakal ka Gusti Allah Subhanahu wa taala urang anu menghadapi maut kabehan mudah-mudahan husnul
khatimah mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah sakitu bae ala kadar pihatur disimkuring kapunten dina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila